Oke, balik di jeung orang jebot say. Bian dewok. Cubling si ganteng kalem. Video ayeuna orang arek asup ke kebon uwa orang. Ayeuna we di jero kita ikuti. Oke bro, jadi di kebun wa orang teh loba tangkal kadu. Tangkal kadu enak teh geus aya kembangan. Wok, awok. Di kembang kadu itu jaker di sayur bisa di dahar. Di sayur bisa dipais, di oseng. Oseng bisa. Mbuki mah dilalap ge bisa. Selain kembang kadu di kebun wa urang ge ayeuna aya kolam renang. Di mana kolam renang ieu teh geus saat teuing itu diuyup bayawak teuing naon ya. Tuh. Renang japati aya tuh japatina ayam di kebun wa urang mah jadi komplit. Hayang naon ge aya. Jadi ka ayunan di dieu tah kos monyet tuh. Geus aya geuning. Kumaha surana? Wa. Aye. Anu kieu mah nu jiga kieu mah lain cau kadaharanna teh nu kieu mah ya. Kejo padang. Sanggup padang. Lotek jeung tahu. Sama Pak Cubling dihareup aya apartemen tuh. Oh boleh ya. Mawa anu pirang jigana kadi cocok ya Pak Cubling. Bang bewok biasanya ya loba wewe ya. Lantai genep ge aya jigana ya. Apartemen Japati geuningan. Aduh. Geus dek nyewa kamar ieu. Teh. Kayak anak kan itu teh. Tah aya endogan tah. Tuh. Ya endogna. Ya. Aduh. Ngendong ya. Wah, keberangan ya. Ya, tuh. Keberangan Pak Cubling. Tuh aya nu ngendong tuh tiluan tuh nya. Aduh. Tuh Bukan KTP can ya. Can digana mah ieu mah. Karunya euy. Ada guys. Saya bayar nih macet gitu. Oh. Cara donat, bade donat. Malulu bener. Kemana deui ya urang we? Nyangan tuh kira-kira bisa didang. Aman manggih bayawak rek di dahar. Aman keuyeuk. Wah, keuyeuk mah. Aman orek kadut. Daang. Aman janda pirang Dibawa balik. Tuh ya tupai itu. Ih, leung itu ke kebon. Tadi itu kagak kan.
selain tatangkalan nu aya buahan, nah itu oke aya piaraan wa urang ayam, japati, bebek, terus soang Dombanya, domba lah ini. soang ayahnya. Terus pamade Pak Cupling. Terus lanjut supaya gitu. Lagi bok. Ya barudak mana aya buah di Dharma. Pasti di dahar. Daan kira-kira ulah mabok ge. Mun buah berenuk di Dar. Bewok sama bagian bewok. bagianna. Tapi beres aja. Mun buah gedang. Dharma. Sama tangkurileung atuh. Kurile. Mana upo? Aman kalapa caina diinum. Oh, Pakai panggilan. mandi, pakai Ke mandi. mandi. Terus karena iya buat buah rambutan eueuhnya. Berarti buah nangka di Dharma. Dahar salah-salah. Nah, tangkalna tapi Mau di dahar daun umbe. iya kena iya muridnya eta gajebo Tapi angin. angin. Kemana wok? Ada buah. Buah Orai. Mana ge? udah coba tadi. Ayo nangkeng. Koros tahu mari kita. Tuh kan awi. Tuh. Sok. Tak ada itu tuh. Besok na. Hayo. Mantap, guys. Tuh, kebun wa urang sakieu legananya kumaha mun urang jual ya. Kabeuli mah ya sepeda listriknya. Wok, yuk kalah wok. Denge-denge teh arek ngajual kebun. Wah, yuk. Bener teh yo. Orang jualnya sugannya orang belikan sepeda listrik, kabeuli sugannya. Tuh aya wa urangna tuh. Tuh wa urang tuh. Kehalangan tal kado euy. Ngandangkeun onta apa naon cenah. Buset, budak kado naon amat. Nu hiji ngalamun wae hayang sepeda listrik. Nu hiji hayang Astrea cenah si bewok ya. Malkan pas itu motor tempakan manehna. Tuh kumaha nya ya hayang sepeda listrik ya euy. Oh, aing ge yang Astrea yuk. Sigana indah men ieu boga Astrea ieu. Kalau lagi segala mikiran sepeda listrik segala motor lah saya orang kadeu orang nean buah. Ya tuh. Yuk. Lapar ya. Coba kahayang pas budak tinggal lamun we. Sedih. Lain ge hayang. Ge buah kok sama tuh. Berem-berem. Mana? Oh, buah ya. Nah, bener nih. Buah. Nah, wadahnya tadi. Buah. Nah, nanti. Sekolah nanti ayo. Tuh sigana matang kali itu tuh. Anjay. Wah. Ya kene eueunya. Ayo, jangan di. Tah. Nya. Buahna konengnya. Sok aya kene teh pasti. Sok yo, jangan di. Tah. Tah. Iya, guys. Ya, dua jangan. Tuh, kan semenang hiji. Kilo lumayan ya. Kono mah. Buah ieu buah gempol. Buah naon kieu? Buah lain ieu.